Sampurasun pamirsa nu diasih ku pangeran pribados ngaraos bagja tiasa nepangan deui para wargi sadayana pamugi urang sadayana aya dina ginanjar kawilujengan. Pamirsa urang tiasa tepang deui dina acara Pani Ismana ngalangkungan kanal YouTube nyaeta kanal YouTube YKB Bahasa Sunda. Pamirsa sate acara urang ngawitan acara ieu mangga urang sami-sami ngadegeus ka pangeran. Nun pangeran anu welas asih sakadap deui abdi-abdi sadayana sejang ngadangukeun piwuruk anjeun. Begituna mugi ngauban ka abdi-abdi sadayana supanten abdi ngartos naon anu dipikahoyong ku anjeun. Hatur nuhun pangeran. Amin. Pamirsa dina panglenyepan danget ieu nyanak jejer ngapan seuneu. Candak tina Jabur 28. Nu janten ayat luluhuna nyaeta Jabur 28 ayatna anu ka-7 anu kieu unggalna gentrak pangeran ngabijilkeun kilat anu nyamber. Pamirsa kacarioskeun aya hiji jami anu dina hiji kagiatan atraksi anu ngaluarkeun seuneu tina bahamna. Atraksi eta teh disebat fire breathing. Atanapi ngapan atanapi napas seuneu. Carana teh nyaeta bahan anu gampil kaduruk dilebetkeun kana baham teras pas diburakeun diseungeut. Makana ngaluarkeun seuneu. Kagiatan atraksi eta tangtos ngandung resiko. Diantawisna nya upami kateureui ku urang atanapi kaisep lebet kana paru-paru tantos bakal karacunan. Dina aosan kitab Jabur ieu Gusti Allah teh henteu nuju atraksi fire breathing atanapi ngaluarkeun seuneu tadi. Namun di dieu Daud mintonkeun yen Gusti Allah teh luar biasa ahengna. Digambarkeun sawantengna teh tiasa menggaskeun tangkal aras, ngajantenkeun padang gurung ender, oge ngajantenkeun mencek bikang aranakan. Gambaran ieu teh pohara nyarap kana hate urang Israel sabab naon patali sareng kahirupan sapopoe maranehna. Pamirsa, pangalaman naon anu karandapan ku orang Israel teh nyaeta pangalaman anjeunna diauban ku pangeran nyaeta ku tihang mega jeung tihang seuneu dina lalampahan manehna nuju ka Kanaan. Kaayakinkeun janten kasang tukang lahirna aya 7 anu di luhur. Daud seolah-olah negeskeun yen tihang seuneu teh anu ngawal urang Israel baheula asalna ti mana? Asalna nyaeta ti Allah. Para wargi, Daud ieu teh nembongkeun rasa hormatna ka Allah. Urang oge salaresna tiasa ngarasakeun hal anu sarupi sareng Daud. Margi naon? Margi Allah ku anjeun anu sowan tendang tiasa ngaburakeun seuneu anu abadi teh nyaeta Allah nyalira anu ngawal kahirupan urang. Allah anu moal ngatunkeun urang, Allah anu sapapaosna nyarengan urang. Amin. Mangga urang ngadeheus ka pangeran. Nun pangeran hatur nuhun dina danget ieu abdi-abdi sadayana parantos diemutan yen anjeun teh sumber panyalindungan abdi-abdi sadayana. Anjeun teh anu luar biasa ahengna, anjeun teh sumbering hirup abdi sadayana. Auban abdi pasihan kamapuhan ka abdi supanten tiasa hirup sakagodo sareng pangarsa anjeun.
pangeran panada ieu disambat sareng disambut dilebet panjenengan Gusti Yesus Kristus nujanten juru salamet abdi sadayana. Amin. Mung sakitu pamirsa panglenyepan dina danget ieu pamugi tiasa ngajantenkeun berkah kanggo urang sadayana. Ulah hilapnya di like, di komen, sareng di subscribe. Margi ku jalaran eta urang ngajantenkeun atau tiasa ngabewarakeun karajaan Allah kanu sanesna. Hatur nuhun. Gusti Yesus ngaberkahan.